Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Si Iqbal ayo ngadeukeutan anak aing si Kori. Ih, lain level aing meureun eta mah. Terus bener-bener ku emakna dijodohkeun ka si Mina anak Pak RT. Ih, rek naon buang ngadeukeutan anak aing si Kori. Ih, enggak level deh. Keun ku aing, muka panggil ku aing arek di Banjur. Eta meureun dalam mimpi eta manehna ngadeukeutan anak aing, buah-buah manehna eta mabok cubung posna mah. Kurang asem doang, bokeun we ku aing Banjur pun aing mah. Iqbal, sia banget ngabeakeun sang wadang. Keluar sia, ulah nyumput sia di dinya. Pokeun ku aing sia. Keluar tak? Ulah sampai we tak umina si Kori nyahueun mahena mere martabak buah ka aing. Lamun nyahueun bisa ngamuk ka jelema. Nya sorangan ieu mena mun ngamuk sok ngacak-ngacak tai. Gawat lamun nyahueun, kedeung ge datang da kosna ka jelema. Ramjadah ta budak nitah-nitah si Kori ka imahna. Cobanya mana peting-peting nitah-nitah ka imahna. Dikira mah aing teu nyaho meureun. Puga aing maca sagala eta WA-na janjian kitu. Rek naon bae ta budak? Sagala eta si Kori titah mah martabak, titah mawa daging, titah mawa sagala. Emangna anak aing kacung di titah-titah. Cadah emang ta budak. Pokeun we ku aing. Ramjadah eta budak. Nges nyaho beda level, beda keturunan aing masih Kori darah biru, aing manehna darah rendah, darah tinggi. Aduh lalieur aing ngadengena oge. Buset da aya naon sih ceu, kolot-kolot dugorokan wae mamantes maneh gandeng atuh ge. Aya naon ka dieu sia dasar gembel. Nyuk lah di dieu yeuh ulah ngomong. Heuh aya naon heula, ulah ngagandengkeun isuk-isuk. Aya naon kumaha bawa. Kadang sia tah ulah nanya-nanya, nyuk lah di dinya tah aing rek ngomong. Perasaan da ku si Kori teh dina naon? Keunda main siram-siram wae emang aing tai hayam apa disiram? Di balaraseuh kieu. Sia mah emang kudu wajib disiram. Beungeut sia mah kos teh kotok pan siram tah ku aing. Bener-bener kumaha sia-sia dijodohkeun ka si Mina conge. Sia malah ngudag-ngudag anak aing si Kori. Lagian emang aing anjing apa ngudag-ngudag si Kori? Apa sia mah dina anjing. Boa-boa eta si Kori ku sia dipelet. Sagala cita mau buah, cita martabak, puting-puting cita ka imah sia. Maksudna naon eta? Lagian emang si Kori lauk kok ini pelet. Atuh kumaha atuh emang heuh ku sia dipelet meureun makan kitu ge. Kos nu eueuh deui awewe, sia teh geus dijodohkeun ka si Mina. Kudu boga pikiran sia. Pantesan eta si Kori tara biasana meuli martabak. Manehna mah soalna geus alergi ngadahar martabak saloyang manehna kapolag. Cidinya embung deui meuli martabak, ngadahar martabak embungeun manehna mah. Ieu ujug-ujug meuli martabak. Jadi ku aing dituturkeun hayang nyaho eta martabak eta naka nyampe naka mana. Kurang teh kasia meureun nya. Lebay teh bang mere martabak saloyang oge yang meuli kudu disiram cai saember amit-amit aing da. Nu kudu amit-amit mah aing sia kosak careuh. Hese indungna berdua mah ngalieur. Anak aing dinaonkeun ku sia sampai nurut ka cida ka sia. Coba aing nyaho dinaonkeun coba si Kori. Kadang aing tuh rek nyokot tas heula gara-gara sia tuh tas ngabanjur sia nyarekan sia tas aing poho we nyokot heula aing tas. Butuh barang duit sia 10, 20, 30, 50 asal jauhan ya anak aing.
Lagian sahabat nita si Kori da aing manten nita si Kori gila aing si Kori mah geuleuh kitu. Geuneup mah beungeut sia, bisa wae sia ngadeukeutan si Kori. Kumaha carana eta, meuli ieu meuli itu. Dasar sia kismin. Moal salepel jeung anak aing mah jeung teh kumage sia mah darah rendah aing mah darah biru. Pokoknya jeung teh kumage moal ku aing moal di satujuan sia ngadeukeutan anak aing kumage moal dibikeun deui ku aing. Teu ieu pokona mah teu saderajat pokona aing mah tetep arek menangkeun anake nu leuwih ti sia mah kismin. Allah sagala sia nita si Kori meuli buah, meuli martabak. Teu kabeuli lain sia. Lagian emang aing nita si Kori tanya we ka si Kori manehna nu hayangan mawa. Aing menteu teh nita mainan nu daekeun moal sorangan. Percaya aing mah. Teu percaya aing mah moal mungkin. Pasti nage eta si Kori ku sia diancam karena sia teh kabeuli kadaran kos kitu mah. Dasar orang kismin. Gembel. Awas ya lamun kunaon si Kori. Komo mun sampe reuneuh mah. Pokona aing mah teh hayang nyaho dicekek ku aing sia. Hiji mah gelo meureunana emang si Kori ku yang dinaonkeun bisa reuneuh orang mainan cuma nganterkeun martabak doang. Beusingna pura-pura doang. Berteman teh nyomo bobogohan aing mah bung pokona mah aing mah bung. Lain level aing sia mah. Emang mau dipikir-pikir mah ditempo-tempo ku aing sia teh ganteng tapi teu sepadan jeung si Kori. Si Kori mah setidaknya orang kaya, orang berada. Ai sia orang kismin. Ai si Kori darahna darah biru, ai sia mah darah tinggi wae aing mah bung pokona jeung ngomong teu level aing jeung sia. Sia lamun kalau teu ngomong teh denge ulah nempokeun HP sia. Kesopan sia. Naon batal diajaran kesopanan ku kol sia. Lagian HP butut oge ku balagu. Geus HP butut oge kuotaan deui sia eta mah. Aing nyaho sia mah main cacing. Tenan teu sia HP tah. Aing arek ngomong heula. Riweuh. Duh, aing keur emosi ge aya na nelpon deui. Waduh si Kori. Emang aing sia ngadu ka si Kori, hah? Iya si Kori, ku sia diancam si Kori. Tadi sia WA-nya si Kori. Halo? Assalamualaikum. Neng di mana? Di rumah. Tadi bukannya ada. Oh, baru pulang. Oh, ini lagi marahin si Iqbal. Iya nyuruh-nyuruh Neng beli buah, beli martabak. Maksudnya apa coba? Deket-deketin Neng. Pokoknya mama mah gak setuju kalau Neng deket sama si Iqbal. Kebiasaan si Iqbal emang juga. Gak mau pokoknya mah gak mau. Bukan level mama itu mah. Ih, pokoknya gak mau. Biarin gimana juga. Ini lagi diomel-omelin nih sama mama nih. Kurang ajar emang. Ya udah. Oh ya udah. Ini lagi ngomelin dulu. Iya Neng. Kapan? Dompet Neng hilang. Ditaruh di mana? Oh, jadi si Iqbal itu yang nemuin. Oh, jadi di kuliah si Iqbal teh ku Neng dibelikan buah yang martabak. Atuh bayar duit 50 juta mah. Ulah diberi kos gitu doang era jadi mama jadi salah sangka mama nyarekan si Iqbal tuh dicarekan ku mama. Bere duit karunya geus dibanjur ku mamanya. Geus poyokan segala endah. Darah tinggi lah, darah rendah. Aduh. Merasa salah amat ya mama. Geus. Arek minta maaf kedeungnya. Geus tutup lah Neng. Yuk, Assalamualaikum. Makana tanya heula ulah main ngamuk weh. Ngomong segala endah segala aing dek ngareunhan si Kori orang aing cuma nganterkeun dompet doang. Atuh sia lain buburu ngajelaskeun ka aing. Mana aing nyaho deh lamun si Kori leungit duit jeung dompetna. Kumaha nyaho. Lagian kumaha rek ngajelaskeun langsung disembor ku cai saember. Geus dah, emang geus kewajiban aing mah ngabanjur sia jeung mas sia tah ku aing dietaan wae. Bukan aing sia modus doang sia ngadeuketan si Kori. Hayang martabak jeung buah. Kan sia mah teh kabeuli kos kitu mah.
Lagian saluday kan ngadeketan si Kori mah geuneuk kitu. Geuneuk kan beungeut sia tah. Gila aing da kos boga anak lapang geulisna wae oge. Keun ku aing si Kori ditewak beneran ku aing direunahan beneran tah. Sia ngancam ka aing. Sia wani ka aing. Tempokeun sia. Masia ku aing mau derek sumbangan. Sia ge tempokeun ka aing tapi ka mana ge sia diobrak-abrik ku. Ka aing sia. Kade kan dah duitna. Ajen cenah si Kori wae mulian sia. Ulah aing, ieu mah duit aing. Nya aing mereka sia. Si Kori oh nah bodoh teuing. Mereka sia. Hayang aing mere sia. Pokoknya aing mah jeung kumaha ge moal aing dieukeun geus ieu mah duit aing. Awas ya ngancam-ngancam keluarga aing, tempokeun we sia. Keluarga aing mah keluarga polisi kabeh nya teu, loba nu eten polisi. Geus sia dipenyok-penyokeun sia nya teu. Geus kaleng penyok. 2 kali sia ulang tahun. Dasar nini PA.